Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah senantiasa sehat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan keluarga yang ada di rumah ya. Semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dari penyakit yang sampai saat ini masih terus melanda kita ya. Terutama penyakit wabah corona ya, dijauhkan. Oleh karena itu, biasakan kita selalu hidup sehat, mandi pagi, kemudian olahraga, makan makanan yang bergizi ya. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Sunda nyata wacana biografi, dimana satu acana minggu kamari hidup tos maca tur ngajawab pananya ngenaan teks biografi anu judulna teh Si Jalak Harupat. Tangtuna ku hidup maca Si Jalak Harupat teh pastina nyaritakeun hiji jalma ti mulai dilahirkeun nepi ka jasa-jasana. Nah, ayeuna urang pedar naon sih biografi teh Bu? Ya, tong ka mana-mana. Satu acan orang pedar pembelajaran ieu hidup kedah terang heula pembelajaranna nya. Dina dinten ieu teh engke hidup kedah tiasa milarian hiji tokoh Sunda anu kawentar sarta nuliskeun riwayat hirupna kalawan ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah ya. Teruskeun. Naon biografi teh? Biografi atau riwayat hirup nyaeta teks anu nyaritakeun ngeunaan kahirupan hiji jalma. Ilaharna tokoh atau inohong anu sukses dina kahirupan. Sakali deui lamun dina basa Indonesia mah dibasa Indonesia mah biografi atau riwayat hidup adalah sebuah teks yang menceritakan mengenai kehidupan seseorang di mana seseorang itu adalah tokoh yang sukses dalam kehidupannya. Gitu ya. Jadi bukan menceritakan diri sendiri tapi menceritakan orang lain. Nah, di dalam riwayat hirup ya, urang maca riwayat hirup teh bisa ngahudang sumanget atau kahayang jalma lian anu maca pikeun nurutan jalan hirup tokoh anu caritakeun. Nu kadua, dina teks riwayat hirup teh urang biasana aya maca anu ukuranna teh panjang teksna teh, aya oge anu ukuranna pondok. Nah, contoh dina buku naon wae oge biasana di bagian tukang sok aya riwayat hirup pangarang. Ieu anu biasana ku urang sok dimomorekeun, dipohokeun atau dilupakan. Kita hanya melihat isinya saja tanpa kita mengetahui dan mengenal siapa yang mengarang. Ya, itu di dalam buku, semua buku. Nah, kita akan belajar mengenai biografi, tapi bukan tentang biografi pengarang, tetapi tentang biografi tadi tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi untuk kehidupan kita. Ya, teruskeun. Dina riwayat hirup hiji jalma ngawengku atau dalam riwayat hidup itu seseorang itu terdiri dari apa saja sih yang ditulis? Kita hiji ngaran jeung kelahiran anu diriwayatkeun sarta kulawargana, bisa pasangan hirupna, bisa anakna, bisa sepuhna. Ya. Nu kadua nyata riwayat atikan, biasanya tertulis juga pendidikannya, dari mana saja pendidikannya itu ya. Nu katilu riwayat gawe, pernah gawe di mana saja ya. Salajengna kegiatan kahirupanana naon wae sih anu dilakukeun dina kahirupanana teh, tur naon wae karya-karyana, naon wae jasa-jasana salila hirupna. Ieu lamun tokoh-tokoh teh anu tos tilar dunya ya. Nu katujuh nyata pangajen atau penghargaanana naon wae anu dipasihkeun ka anu maca ya. Tangtuna ieu 7 poin ieu teh anu kedah dicangkem ku hidup engke dina milarian tokoh atawa inohong Sunda anu gede jasana pikeun kahirupan urang ya. Ya contoh nu kamari nu hidup baca ya, kamari mah teksna panjang, ayeuna ieu diringkas ku ibu ngeunaan riwayat hirup. Di dieu foto
Oto Iskandar Dinata, ieu nya foto Oto Iskandar Dinata. Raden Oto Iskandar Dinata, ngaran ieu nya salah sahiji pahlawan nasional Indonesia. Dibabarkeun di Bandung kaping 31 Maret 1887. Kenging jujuluk sejalak harupat. Cing, naon sih artina sejalak harupat teh? Pasti aya hartina. Kita jalma anu leber wawanena dina nyangharupan, terutama mengkritisi pemerintahan Walanda dina zaman penjajahan ya. Tilar dunia, ieu tilar dunia nya teh Oto Iskandar teh nyata di Tangerang 20 Desember 1945. Penghargaan anu dipasikeun ka Raden Oto Iskandar Dinata teh salaku pahlawan nasional. Sabab tilar dunia, nah, kulantaran di zaman penjajahan jalma anu wani dina ngalawan, dina mengkritisi, ku kituna ieu teh diculik sarta dibunuh ku Laskar Hitam, ya. Dugi ka ayeuna kapungkur zamanna teh teu kapendak cenah raratanana. Putra anu dicaritakeun dina riwayat hirup teh nyata di Ki Iskandar Dinata nyata putrana, ya. Dina ieu teh tadi riwayat hidupnya ya. Riwayat pendidikan pernah SD, sekolah guru ya, sekolah guru di zaman Walanda, AIS ya, atau HIS ya di Banjarnegara Bandung jeung Pekalongan. Riwayat organisasi, aktif di organisasi Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, anggota GAPI, PETA, BPUPKI, Menteri Negara, oge aktif dina Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Pangemutan oge dina dinten ieu, dinten Kemis kaping 1 Oktober 2020 teh aya peristiwa penting, peristiwa sejarah ya di mana urang di tema hiji diajar ngeunaan penerapan nilai-nilai Pancasila. Tadi dinten ieu saputas kamari 30 September gerakan G30 SPKI ayeuna dilajeng kaping 1 Oktober nyata hari kesaktian Pancasila. Mugia Pancasila tetapnya lanjut, Pancasila tetap jadi cepengan atau pegangan hidup bangsa Indonesia di dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari ya. Teraskeun ayeuna pami hidup tadi tos terang ya ngeunaan biografi. Jadi biografi teh nyaritakeun hiji tokoh sanes diri sorangan tapi tokoh Sunda. Sanes tokoh Sunda wae sanesna tapi di dieu mah hidup engke tugas hidup ayeuna milarian hiji tokoh Sunda atau inohong Sunda anu sanesna Salianti Oto Iskandar Dinata anu kawentar atau terkenal tur dijadikeun ngaran jalan di kota Bandung. Pasti hafal cing saha wae tokoh Sunda anu dijadikeun ngaran jalan lantaran jasa-jasana anu gede kanggo pangemut, kanggo panginget kurang karena jasa-jasana ngaran tokoh tersebut teh dijadikeun ngaran jalan di kota Bandung. Wilarian hiji hidup kedah nuliskeun ngaran jeung kelahiran sarta pupusna, riwayat atikanana, riwayat gawena, kagiatan hirupna, karya-karyana, serta penghargaan jeung jasa-jasana salila hirup. Tulis dina kertas HPS nganggo foto tokoh atau inohongna, dihias sareng diwarnaan ya. Ieu kanggo nilai keterampilan ibu miharep jeung wajib sadayana ngadamel ya. Engke hasilna difotokeun dina Google Classroom ku ibu di pasien waktos lantaran kamari oge dugi ka tabuh tilu teh anger masih keneh tabuh tilu naroskeun teh acan kumaha-kumaha. Jadi ibu pasien waktos dugi ka tabuh 8 ya. Wayahna anu hare-hare anu teu ngampelkeun moal aya punten. Ingat, punten-punten ieu bakal jadi nilai rapot hidup ya. Dimana nilai rapot teh kanggo hidup mayunan ke SMP. Ya, wilujeng ngadamel mugia sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.